Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Kumaha kabarna dinten ieu? Mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Tepang deui dina dinten ieu Kemis ping 24 September 2020. Dina pangajaran basa Sunda tema nur bade didugikeun ayeuna nyaeta pangajaran katilu. Tema pancen urang sapopoe. Tujuan dina ieu pangajaran teh nyaeta parigel maca bedas bacaan anu judulna Kadaharan Khas Sunda. Kaduana nyaeta bisa nyocokeun ngaran kadaharan jeung tempat asalna. Kukituna urang regepkeun pangajaran dinten ayeuna. Sateacana urang ngadua heula sasarengan supados dipaparin kalancaran dina ieu pangajaran. Ngadua dikawitan rengse. Tah, ayeuna yuk urang regepkeun bacaan nu rek dibacakeun ku ibu. Hideuk tiasa ngabandunganna dina ieu isi bacaan. Judulna nyaeta Kadaharan Khas Sunda. Tatar Sunda teh kaasup daerah anu lega. Pangeusina oge rea. Unggal daerah boga cara-cara jeung budaya anu beda. Pan aya paribasa, ciri sabumi, cara sadesa, sacarana. Tatar Sunda mah beunghar. Kadaharan oge rupa-rupa. Kadaharan khas daerah ti Jawa Barat. Di Ciamis aya Galendo. Dijieuna tina hampas minyak kalapa. Katelah Galendo Ciamis. Upami urang ka Garut, aya Kadaharan dodol Garut. Dijieuna tina tepung ketan jeung kalapa. Katelahna pasti dodol Garut. Di Majalaya, Bandung aya Borondong. Dijieuna tina jagong jeung gula. Katelahna Borondong Bandung. Di Bandung oge aya Peuyeum. Katelahna Peuyeum Bandung. Jabati eta di daerah Cililin aya Wajid. Katelahna Wajid Cililin. Saha anu terang ari tahu ti mana nya? Tangtu geus arapal atuh ari tahu mah. Nyaeta ti khas Sumedang. Ari Purwakarta naonnya kadaharana? Kapan? Di Purwakarta mah aya peuyeum gandul. Peuyeum anu dijieuna tina sampe. Tapi bisa digantungkeun. Mun resep kana manisan, urang kudu ka Cianjur. Rupa-rupa manisan di Cianjur mah aya. Aya tauco deui. Tauco dijieuna tina kacang kedele. Tah, yuk urang titenan nu kumaha tah kadaharan khas Sunda teh. Tadi tos disebatkeun ku ibu. Di antarana aya tauco nu asalna ti Cianjur. Dodol ti Garut, tahu ti Sumedang, ganas ti Subang. Tah, saleresna mah kadaharan khas Sunda teh seueur pisan. Kira-kira naon deui nya? Kukituna kanggo pancen dinten ayeuna pek hidup milari 10 kadaharan khas Sunda sareng asalna. Nu teu acan kasebut di conto nu tadi ku ibu disebutkeun. Tah, paham dugi ka dieu? Pangajaran dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu. Mudah-mudahan aya manfaatna pikeun hidup. Tetep semangat diajar di bumi. Ulah hilap ngajaga kesehatan pikeun awak urang sorangan. Tong hilap nganggo masker mun bade kaluar ti bumi. Ngawasu panangan saatos ngalakukeun kagiatan. Mung sakitu pangajaran ti ibu dinten ayeuna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang.